Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui sareng Ibu Santi dina pangajaran basa Sunda. Wilujeng nyakseni. Drama. Pengajaran bahasa Sunda kelas 8 semester genap. Wangenan drama. Pengertian drama. Kecap drama asalna tina basa Yunani dramoi, nu hartina niru atawa niro-niron. Tina eta kecap bisa dihartikeun yen drama teh karya sastra nu ngutamakeun niru gerak jeung tingkah laku. Saupama eueuh gerak moal bisa disebut drama. Jadi drama itu berasal dari bahasa Yunani dramoi yang artinya meniru. Dalam hal ini bisa diartikan bahwa drama itu karya sastra yang mengutamakan meniru gerakan dan tingkah laku. Drama nyaeta salah sahiji wangun karya sastra anu midangkeun carita atawa lalakon ku paguneman dialog sarta dilakonkeun ku para pamain aktor dina hiji pagelaran. Jadi drama adalah salah satu bentuk karya sastra yang ceritanya dimainkan oleh para aktor dengan dialognya. Babagian dina drama. Babagian dina drama kabagi jadi 7. Anu kahiji babak. Nyata kejadian-kejadian anu dilalakonkeun di hiji tempat dina saruntuyan waktu. Jadi babak itu kejadian yang dimainkan di satu tempat dalam satu waktu. Nah, eta babak sebetulnya. Anu kadua adegan. Nyata lombana kejadian dina sababak. Jadi beberapa kumpulan babaknya adegan. Anu katilu candraan. Nerangkeun keayaan latar, suasana, palaku, kejadian di sajabana. Jadi candraan itu lebih melihat kepada aspek latar ya, suasana, pelaku atau tokoh-tokohnya ya, dan kejadiannya. Anu kaopat pagunungan di bahasa Indonesia mah disebut oge dialog. Nyata obrolan silih tempas antara dua urang atau leuwih anu ditulis dina wangun kalimah langsung. Jadi dialog itu obrolan antara dua orang atau lebih yang ditulis dalam bentuk kalimat langsung. Biasana kalimat langsung teh dicirian ku tanda kutip 2 atanapi di bahasa Sunda mah disebutna tanda tekenteng 2. Anu kaopat anu kalima nyaeta monolog, omongan anu ditujukeun ka dirina sorangan. Jadi imah ngobrol ke sorangan gitu, ngomong sorangan eta monolog. Anu kagenep prolog, keterangan pangarang ngeunaan lalakon anu baris disuguhkeun di awal drama. Jadi prolog mah menceritakan atau mengenalkan drama tersebut di awal-awal ya, di awal drama sebelum drama yang selanjutnya gitu. Jadi prolog 2 gitu. Anu ketujuh epilog. Nyata kacindekan atanapi kesimpulan lalakon jeung nasehat pangarang anu disuguhkeun di akhir drama. Jadi penutupanana nya. Ai prolog mah tadi pembukaanana, ai epilog mah penutupanana. Nah, itu eta bagian-bagian dina drama. Ayat 7-na ilmu. Papasingan drama atanapi jenis-jenis drama. Papasingan drama dumasar kana sifatna. Aya tragedinya drama anu pinuh ku hal-hal kasediheun. Anu kadua komedi, drama anu pinuh ku hal-hal kaseureun sarta dipungkas ku kabagjaan palaku atawa happy endingnya. Kebagjaan happy. Anu salajengna melodrama, drama anu rea ngolah konflik batin.
Jika saminya sebenarnya teh sedih, tapi lebih karena batin teh terkoyak-koyak lebay gitu. Pokoknya mah nyeri hati gitunya, batin teh nyeri gitu. Drama gitu. Salajengna area harce drama anu lucuna kaleuleumih jeung sangeunahna. Jadi mah drama teh bodor pisan gitu, leuwih ti komedi gitu nya. Bodor pisan eta harce. Papasingan drama dumasar karena sarana pagelaran. Jenis-jenis drama berdasarkan sarana pagelaran. Kahiji drama panggung. Drama anu dipainkeun di panggung. Anu kadua drama radio. Baheula mah ayanya di radio-radio teh nyaritakeun tokoh-tokoh atawa drama kitu nya. Lupa tadi zaman ayeuna masih aya tapi henteu kitu nya. Tah, cobi di podcast Spotify atau naon gitu aya teu drama anu didangukeun dicaritakeun. Terus drama televisi anu sok kurang seutna sinetron lah nya dramanya. Terus drama film biasana sok aya di bioskop, biasana film oge ngan sakali tayang gitu nya. Terus drama wayang mah drama anu pelakuna teh wayang, tentu kudalangnya dipainkeun. Terus aya drama boneka, kata di wayang aya nama ku boneka, itu si untungnya eta bisa kitu. Unsur drama teh aya genep. Bukan hiji jejer atanapi tema inti pikiran carita. Anu kadua palaku atanapi tokoh jalma anu ngalalakon dina carita drama. Anu katilu watek tokoh, perwatakan tokoh, sifat para pelaku. Bisa pelakuna teh anu bager, anu galak, anu sombong, anu jahat dan sebagainya. Anu kaopat latar, tempat jeung waktu kejadian dina carita drama. Anu kalima galur, alur, plot. Semua ingat nyata runtuyan kejadian anu ngawangun jalan cerita dina drama. Boleh galur maju, galur mundur, galur campuran gitu ya. Anu kagenep nyata amanat, pesan anu hayang ditepikeun ku pangarang. Di amanat naon sih anu ditepikeun drama teh kitu nya, nyata amanatna naon. Pangarang naskah drama Sunda jeung karya-karyana. Sakitu anu dipikahatur hapunten bilih kalepatan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.